Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana manah khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang deui sareng pribados di Mojang Desasional. Alhamdulillah dina dinten ieu anu cerah pribados aya di Lembur Gunung Agra Desa Cikadongdong Kecamatan Singaparna Tasikmalaya kangge ningal kaendahan alam oge perkampungan nu aya di palihan dia hayu urang tinggal sasarengan. Kita bagi hasil kumaha itu Bu? Bagi hasil gitu Bu? Oh. Hasilnya dipastikan kanu gaduh gitu. Abi mah upami tema sakintal 10 kilo eta mah kitu. Nate Oh janten kudeana. Jadi upana teh 10 kilo dan sakintal teh gitu. Ibu mah di dia dulu tiluan gitu. Kata panenna tiluan di sami Bu. Katanya teh sawargi wargi. Tadi dinten pasaran nya Bu. Nuhun. eta dugi teh magrib Halo. Nuhun. Video setengah 5 atau nanti jam 4 magrib. Kadiana Bu, tabu sabaraha Bu kadiana? Jam 5. Lumayan nyubuhnya Bu. Ieu mah sakieu Bu, atuh nepi sareng nu sanes. Nuhun. Ditanam di panen sabaraha sasihan? Tilu sasi. Tipas nanam lagi ka panenna 3 sasi Bu. Kami digarapna ku pamengketan enten. Kudu gaduhna. Janten tiap hari we dilongok.
Hah, wargi-wargi sadaya, alhamdulillah di palihan dia saking ku tanahna anu subur, hasilna oge janten melimpah. Seueur sayur-sayuran anu dipelakan di palihan dia. Di palihan dia oge aya tomat, oge cabe anu siap panen.
Lembur Gunung Agra Desa Cikadongdong Singaparna Tasikmalaya. Waktosna pribados pamit mundur. Wilujeng kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.